Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katuna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka jadi munyahoun yen sanaya geus ngetur-ngeturkeun nepikeun ka asup ka guha meureun sararea bakal amakeun. Kitu sababna bari ati-ati pisan sanaya ninggalkeun eta tempat rek muru deui ka lemur. Tah upami teu lepatna parantos dugi kadinya. Kumaha telasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu bari lumpat murudai kalembur sanaya ngarasana langsa ku caritaan Sumaji. Pikeun kepentingan perjuangan ngalawan penjajah, Sumaji kolu ngabobodo ka pamajikanana nyatana Nyi Tarsih. Jadi ayeuna mah kapanggih geuning sabenerna mah Sumaji teh nyaaheun pisan ka pamajikanana teh. Atuh pon kitu deui Nyi Tarsih oge sarua hemana ka salakina ngan ku sabab hayang nyukseskeun perjuangan Sumaji kolu nyieun reka perdaya supaya henteu kabeungbeuratan ku kulawargana. Sumaji kolu pura-pura ngewa ka pamajikan anu dipiharep Nyi Tarsih teh ngewaeun ka manehna. Tur lamun geus ngewaeun engkena bakal menta pisah. Sabot lumpat sanaya mah nginget-nginget paripolah Nyi Tarsih. Nya reka perdaya Sumaji teh ampir hasil. Buktina Nyi Tarsih teh ngarasa kasiksa ku talajak salakina. Nyi Tarsih geus ampir-ampiran kagoda hayang pisah jeung salakina. Buktina kasanaya oge Nyi Tarsih teh ngangsonan supaya daek ngawin Nyi Tarsih. Cenah mun sanaya daek mihukum Nyi Tarsih manehna rek menta diserahkeun bae ka Sumaji. Ampir-ampilan hasil reka perdaya Sumaji teh. Cacak mun sanaya sologoto daek nampa pamenta Nyi Tarsih meureun Sumaji teh moal asa-asa ngaleupaskeun Nyi Tarsih sanajan samemehna kudu pura-pura timuruan oge. Dedeh teuing Tarsih. Sabenerna mah sia teh dipikanya pisan ku salaki ieu teh. Ngan salaki sia teh keur boga pancen anu sakitu beratna. Anu pinuh ku rusia jeung pinuh ku bahaya. Tur teu bisa diiluan ku sia. Cek hate sanaya mikarunya kana nasib Nyi Tarsih. Basa sanaya ampir tepi ka lemur manehna kacidareuaseunana. Kumaha teu rek kitu sabab ti jauhna katemong silalaturabeng ka langit. Ieu teh ukur nandakeun yen lemur geus kahuruan deui bae. Meg dada sanaya asa dipepeg ku halu. Teg bae sangkaanana mah tangtu komplotan begal geni teh geus ngajorag lemur deui. Anu jadi ulon-ulonna geus moal saha deui lamun lain Ki Kedi mah. Pantesna Ki Kedi teh ngarasa tugenah sabab reka perdaya na gagal bae.
Atuh ku sabab kitu manehna sakalian bae mawa balad begal pikeun ngobrot lemur. Lamun mah begal geni daek nahonan kahayang Ki Kedi meureunan da dibibitaan ku beja yen lemur teh kadatangan Sumaji. Ari komplotan begal teh kapan sasat keur moro Sumaji da ku kumpeni bakal diupah. Nyangka kapal badinya sanaya gegancangan muru lemur. Teu nyalahan geuning panyangkana teh sabudeureun lemur geus kahuru deui bae. Seuneu ngababela di saban tempat ayeuna mah sasat kabeh imah kahuruan. Sanaya ngarasa serangan begal teh ayeuna mah leuwih kejem deui. Bisa jadi maranehna teh males pati sabab sawatara waktu kaliwat loba baturna anu jadi korban. Teuing tiwas ku saha-sahana mah ngan ku sabab tiwasna teh di ieu lemur. Meureun begal mah nyokot gampangna bae, males patina teh ka urang lemur bae. Anu pangheulana diboro ku sanaya teh nyaeta imah Nyi Tarsi. Basa tepi ka pakarangan sanaya ruas kacida. Sabab imah teh geus kahuruan, seuneuna oge mane ngabebela. Kurang ajar, dasar begal gebleg. Awas ya rasakeun pamales ti aing. Rasakeun sia. Kadenge sora Nyi Rodia gogorowokan jeung cacarewetan. Hal ieu teh matak ngabungahkeun hate sanaya. Sabab ku cara kieu ukur netelakeun yen Nyi Rodia teh salamet. Manehna ningali Nyi Rodia teh keur dikepungku sabubuhan begal. Henteu ari rek dialapati mah ngan ningali begal gawena hahaha bari ngece ku polah-polah anu teu sopan. Sanaya bisa ngajudi ya Nyi Rodia teh rek dicangkalak. Geus moal salah, ieu begal teh tang teu boga tujuan anu teu hade kana kahormatan Nyi Rodia. Rasakeun sia, ceuk hate sanaya. Atuh saenggeus mikir kitu mah awak sanaya teh ngabelesat tarik pisan. Tekung silila kadenge sora ting jerit sabab awak sawatara begal teh ting araceleng ka saban mazab. Abang, aduh, si Amang kemana bae? Itu si Acek diiwatku si Kedi, jahat si Kedi teh, jahat. Ceuk Nyi Rodia cacarewetan. Pareng aya begal saurang anu ti kusruk kahareupeun manehna. Tanda parah dipapag gusuku Nyi Rodia anu najong kahareup. Cukup. Oh, kusek teu hudang deui. Nyi Rodia mah reuwas kareureunnakeun. Tajongan manehna teh geus kaeusian ku elmu pamere sanaya. Basa sukuna diheumbatkeun satakerna teh meneran pisan kana tarang begal nepikeun kareungat beulah aduh. Ya, sia mah bisa sangkleng gitu. Tuh, kojor deuleu. Ceuk sanaya ngageunggeureukkeun. Tapi sanggeus nyarita kitu sanaya bebelesatan kaditu ka dieu saban begal anu di deuketan saban ngagoak jeung awakna ngaceleng. Henteu kungsi sabar halila oge welasan begal teh geus gemprah di ditu di dieu. Nyi Rodia oge henteu cicingeun saban aya begal sesa dipateuhan ku sanaya saban disampeurkeun. Kituna teh bari ditajongan hiji-hiji ngan ayeuna mah tanagana dikurangan satengahna. Sanajan kitu tetep we ari matak cilaka kanu ditajong mah ari buncunur bae mah kudu we. Cukup. Ayo urang nyusul Nyi Tarsi. Cek sanaya bari nyarek Nyi Rodia sangkan teu nyiksa deui jalma.
Sanaya mangpret lumpat satakerna ningalkeun Nyi Rodia anu lumpat tukangeunana. Manehna teh ngarasa hariwang lain mameusan. Lamun Ki Kedi geus ngiwat Nyi Tarsih geus moal salah. Naon deui pola Ki Kedi lamun rek nya campah kahormatan Nyi Tarsih. Ki Kedi teh eces keur kabungbulengan ku Nyi Tarsih. Meureun ayeuna teh minangka hiji-hijina kasempetan jang nyacapkeun kareteg birahina. Nu matak batur mah ngahuru lemur, Ki Kedi mah anggur ngiwat Nyi Tarsih. Nu matak sanggeus ngajudi ka pelebadinya. Sanaya mah lumpatna teh beuki ngagancangan bae. Atuh Nyi Rodia teh sanajan geus boga ilmu kijang mesat oge, anger teu bisa mapakan pangabisa sanaya anu jadi guruna. Teu kungsi lila oge geus tinggalin jauh. Sanaya mah langsung muru ka jero leuweung. Da geus moal salah cenah. Jalma rek nyieun kajahatan mah bakal milih tempat suni. Ku ngagunakeun ilmu nenyo sorot kalong, sanaya henteu susah neangan. Sanajan reyem-reyem manehna ningali aya jalma ngagoler di sisi rungkut. Barang di deukeutan teh hatena kacida reuwaseunana. Sabab anu ngagoler teh geuning Nyi Tarsih. Tarsih, bu, teuing Nyai, met kieu jadina geuning. Ceuk sanaya ngagulang gaper awak Nyi Tarsih. Nyi Tarsih henteu walakaya. Beungeutna pinuh ku getih, raca siga tapak neungeulan. Anu leuwih pikasadiheunana sampingna rangsak, awakna ampir buligrag. Sabisa-bisa awak Nyi Tarsih teh dipindingan kudang daunan. Hate sanaya gregeteun, amek ngagidir. Manehna nyangka tangtu Nyi Tarsih geus jadi korban birahi jalma jahat. Saha deui nu jadi ulon-ulona lamun lain Ki Kedi mah. Nyai. Sanaya ngagulang gaper awak Nyi Tarsih, sabab tetela ieu awewe teh nyawana masih keneh aya. Malah sanaya yakin nyawa Nyi Tarsih masih keneh bisa kajait. Akang, bejakeun Kakang Sumaji, hampura Nyai, hampura kitu. Ceuk Nyi Tarsih pegat-pegat nyarita. Nah, ulah salambang. Nyai bakal salamet Nyai. Ceuk sanaya mariksa babagian awak Nyi Tarsih. Nya siga nama Nyi Tarsih teh tapak neungeulan. Kutelanges pisan. Awewe sakieu geulisna disiksa kieu, ceuk hate sanaya. Pangmaleskeun ka nyeri Nyai. Si Kedi anu milampah mirca teh. Si Kedi Akang. Nya, Akang ge nyaho. Keun rasakeun sia wawalesna Kedi. Ceuk sanaya keuheul. Ni HP anak kami si Ucu. Urang tanyakeun bae ka Sumaji, pan manehna anu mamawa budak teh lain? Nyai mah ukur percaya ka Akang. Kang Sumaji mah sieun teh nyaaheun. Nyai kudu percaya ka Akang. Salaki Nyai teh kacida nyaaheunana ka Nyai. Nyaaheun. Temal sanaya sabab manehna mah nyaho pisan kana eusiha teh Sumaji. Tapi paroman Nyi Tarsih siga anu hare-hare. Siga anu teu percayaeun. Da buktina diomongan kitu teh teu riuk bunga. Aduh, kumaha ieu? Bejakeun wae kitu sabaraha mah Sumaji kungsi nyarita yen ngarasa kasiksa batina demeh kudu pura-pura ngewa ka pamajikan. Tapi mun dibejakeun ayeuna sieun ganggu kana tugas-tugas Rusia Sumaji. Ceuk hate sanaya sabil. Akang, kudu janji rek ngarumat si Ucu nya Akangnya. Ceuk Nyi Tarsih.
kusaba bahaya ngagenakeun kana hate Nyi Tarsi kalawan teu panjang pikir sanaya ungek. Ari geus ningali sanaya ungek Nyi Tarsi teh imut ngagelenyu. Punuk sanaya mudiding. Manya atuh da anu keur nandangan ka nyeri make imut ngagelenyu. Leungeun kencan Nyi Tarsi ngusapan tarang sanaya anu keur deku manis siga anu nyaah pabaur jeung rasa tumarima. Ari leungeun katuhuna nyalasar kana cangkeng sanaya. Sanaya rada samar pola, kunaon Nyi Tarsi kitu peta. Reuwas teh kadienakeun. Horeng Nyi Tarsi teh ngarebut peso anu aya dina cangkeng sanaya. Ari geus kitu mangan gabres dipake noblesan beuteungna. Nyai. Sanaya reuas selain memeusan. Saeutik manehna teu nyangka Nyi Tarsi bakal luas kitu. Nyai, kunaon ari nyai? Tarsi. Sanaya ngagebi-gebi awak Nyi Tarsi anu kaciri masih keneh aya ngapan. Hidup teh sangsara ku salaki. Ku salaki dipikang ewa. Ku dengen-dengen dicacampah. Nyai salah. Nyai dengekeun sumaji teh nyaheun pisan ka nyai. Ngan kusabab keur mancen perjuangan anu kawilang berat jeung kudu sarwarusia. Manehna yang ninggalkeun nyai supaya nyai henteu ambon. Nya manehna teh kudu pura-pura ngewa ka nyai. Dengekeun sakali deui. Salake nyai maka cida nyaahna ka nyai teh. Dengekeun Tarsi. Sanaya sateka pola nompok-nompokeun bibirna kana ceuli Nyi Tarsi. Tapi nyawa Nyi Tarsi mah geus ngalayang manten. Nyi Tarsi maot bari bibirna ngarenyu siga anu imut. Mitra kaum dangu, kaayaan geus mimiti carang-cang tihang. Basa Nyi Rodiah anyoga eta tempat. Bareng jeung kadatangan Nyi Rodiah, sumaji oge norojol. Gusti, amang, kunaon si Acek, kunaon? Cek Nyi Rodiah hari wes-wes. Basa ningali pesonan celeb dina beuteung Nyi Tarsi. Panon Nyi Rodiah molotot mata simeuteun. Amang, eta peso boga amang nancep dina beuteung si Acek. Nah, amang make luas nganiaya si Acek. Cek Nyi Rodiah cacarebetan. Demi ngadengen Nyi Rodiah nyarita kitu. Hate sanaya kacida reuwaseunana. Reuwas ku 2 ku 3. Angot harita di dinya teh aya sumaji pisan nyatana salaki Nyi Tarsi. Sanaya reuwas jeung salempang anu nyaraksian teh salah paham. Sumaji langsung nyampeurkeun layon Nyi Tarsi. Geus kitu teu kaampuh namplokeun kasedih bebeakan. Layon Nyi Tarsi sasat digulang gaper, digalemohan diciuman, dikekepan jeung diusapan. Tarsi, ya atuh lain sia Tarsi. Ku aing sia teh disiksa dikejeman, padahal eta teh lain kahayang hate aing. Tarsi, hampura Nyai, hampura. Aing geus dosa. Cek Sumaji banjir cimata. Saenggeus mapariksa kana sakujur awak layon Nyi Tarsi. Tur manggihan eta layon teh siga urut diganggu kahormatanana. Atuh Sumaji teh cengkat lalaunan. Geus kitu merong seukeut ka sanaya. Sorot panonna lir sorot panon meong.
huntuna oge kekerot badis huntu meong. Sanaya muriding mireungeuhna lain sieun diroga hala, tapi sieun ku sangkaan Sumaji anu nyalahan. Eces, ieu teh salah paham. Sumaji tangtu nyangka yen anu boga gawe jahat teh manehna. Sumaji, dege heula, sia ulah amek aing. Ieu ukur salah sangka. Aing mah teu boga dosa deuleu. Ceuk sanaya unur-unuran, tapi ari Sumaji mah siga anu geus teu hayang ngadenge omongan sanaya. Dabatan hayang ngadenge ngadon nyuruntul narajang ka sanaya. Hiya, dus. Ongkoh Sumaji anu ngaheumatkeun teungeulan, ongkoh awak manehna anu ngajengkang ka tukang. Basa awak Sumaji ngagebut neuneut kana taneuh, tina sungutna kaluaran getih kalamaran. Kilang kitu ku Sumaji bangun teu dirasa. Manehna geus cengkat deui bae tur maksudna eces rek narajang deui ka sanaya. Ningali Sumaji sakitu nekadna, sanaya unur-unuran. Rodia, ayo urang ini teula, ayo ini. Ceuk sanaya ngenyang leungeun Nyi Rodia anu bengong. Samemeh Sumaji narajang pikeun ka sakitu kalina. Beulesat. Sanaya mah lumpat bari ngenyang leungeun Nyi Rodia. Lompatna langsung ngagunakeun elmu peucang mesat satakerna. Mitra kaum dangu ngapa Nyi Rodia oge manika rasa eungap. Sabab ku tarik-tarikna lumpat, angin teh mani ngagelebug tarik. Saenggeus lumpat tarik salila-lila, gebut sanaya ngalabuhkeun awakna. Napasna haruha-hareho. Lain dumeh cape lumpat tarik, tapi alatan katugenah anu numpuk dina hatena. Amang, nah make lumpat sakalumpat lampet kieu. Nyi Rodia tumanya heran jeung curiga. Sieun, aing sieun. Sieun ku Kang Sumaji, Amang. Amang teh sieun jadi nyilakakeun manehna. Deuleuh, manehna sakitu nekadna rek ngakalahkeun Amang. Siga geus teu merhatikeun kana kasalamatan nyawana sorangan. Lamun ku Amang terus di ayunan, tan wani manehna bakal cilaka. Kunaon jadi kieu kajadianana ieu? Ceuk sanaya neungeulan jukut ku peureupna bangun keheul. Nah atuh Amang make ngaroga hala aceuk Tarsi. Amang oge deui siga-siga. Nyi Rodia teu tulus namatkeun omonganana. Sabab banon sanaya ngaburilak siga rek amek. Rodia, nah hanya nyangka Amang teu boga dosana. Nyangka Amangnya. Ceuk sanaya nyentak tarik. Nyi Rodia pias sabab gakara ayeuna disentak kitu ku sanaya. Ari geus nyaho beungeut Nyi Rodia pias mah, sanaya leuleuy deui. Rodia, Nyai ulah salah sangka. Nyi Tarsih teh kahormatanana diganggu ku si Kedi. Ceuk sanaya nyobaan nerangkeun. Tapi dicaritaan kitu teh Nyi Rodia mah tungkul we gawena teh. Nyai kudu percaya ka Amang. Diri Amang teu jahat kawas ceuk pangira Nyai. Ceuk sanaya hayang nageskeun isi hatena, tapi Nyi Rodia mah anger we tungkul. Rodia, panyai ge nyaho Nyi Tarsih teh diiwat ku si Kedi kitu lin. Nya kitu. Tah sanggeus ku Amang disusul-susul kasambak Nyi Tarsih teh geus cilaka. Beungeutna barengep jeung heueuh kahormatanana geus diganggu. Nyi Tarsih bebeja ka Amang, cenah geus diganggu ku si Kedi. Ceuk sanaya merele pisan supaya Nyi Rodia percayaeun kana omongan manehna. Sakitu, aceuk Tarsi geus kasiksa teh, hayah ku Amang kalaka dipateni, kalawan talenges atuh. Paralun Rodia, Amang make kolum milambah, talenges. Paralun. Tapi Nyai apal, peso teh anu Amang. Bener, peso teh nu Amang, tapi Amang mah teu naon-naon. Peso teh direbut ku Nyi Rodia, terus ditubleskeun kana beuteungna. Nyi Tarsih tiwas nelasan sorangan Rodia. Ah, kitunya. Leng Nyi Rodia ngahuleng. Kumaha, percaya teu kana caritaan Amang? Ceuk sanaya masih keneh risi teu dipercaya omonganana.
Nya anu dipikahayang mah kitu. Jeung Nyai mah kudu percaya kana omongan Amang. Sabab mun teu kitu meureun hate Nyai bakal tugenah. Nyai kudu percaya kana omongan Amang. Nyaan, Amang mah teu bohong. Kajadian teh kitu pisan. Nya Nyai mah percaya. Tapi kumaha atuh Kang Sumaji? Percayaeun moal. Bisa kitu Amang ngayakinkeunana. Ceuk Nyi Rodiah salempang. Di omongan kitu sanaya ngahuleng salila-lila. Nya kapikir ku manehna oge bangga pisan hayang ngayakinkeun Sumaji mah. Hiji-hijina cara lamun urang bisa nyangkalak si Kedi hirup-hirup. Bener Amang. Ukur eta hiji-hijina tarek ka urang teh. Hayu atuh urang teh angan si Kedi. Kajen teh kudu nyusul ka tungtung langit atawa kaliang cocopet oge. Manehna kudu bisa kacangkalak. Ceuk Nyi Rodiah cengkat. Sanaya mah teu waka cengkat kawas Nyi Rodiah, tapi ngadon ngahuleng heula. Aing teh teu pupuguh, bet namahan pagawean deui. Padahal kapan tujuan anu mula mah hayang gabung ka balad Kanjeng Haji Parbatasari. Kumaha carana aing bisa ngadeuketan Sumaji ari kaya kieu mah yeuh. Ceuk hate sanaya jadi bingung. Dipikir dibulak-balik ukur bingung jeung bingung karasana teh ngan ku sabab Nyi Rodiah mah geus cengkat atuh akhirna manehna teh pipilueun cengkat deui. Duanana leumpang babarengan bari baralem pangpangna mah sanaya. Salila leumpang teh teu nyarita sakemek-kemek acan, hatena teu oleh bingung jeung bingung. Pikeun kasakitu kalina manehna kena ku fitnah deungeun. Mitra kaum dangu, Kaayaan teh geus peuting deui. Kusabab beuteungna geus ngarasa lapar, Nyi Rodiah mah hideng kukurusukan kanu bala neangan bebeutian. Sanggeus bebeutian teu manggih, geus kitu kukurusukan deui neangan sasatoan anu bisa didahar. Ngan untungna bae manggihan manuk hahayaman. Sanggeus eta manuk ditewak, terus dipencit, terus dipanggang. Seungitna teh mani angin-anginan, Nyi Rodiah mah mah geus neureyan ciduh bakating ku geus hayang geraam. Tapi samemeh manehna wani nyewol teh, Nyi Rodiah mah pakpik-pek heula jang nyadiaan sanaya. Salila ieu Nyi Rodiah tara wani miheulaan. Sanajan dahareun teh manehna anu nyiar, tapi adi dinarek berak dahar mah can wakaprak saupama sanaya acan dahar ti heula mah. Harita oge sanajan lapar geus teu bisa ditahan, tapi beuleum daging hahayaman anu ambeuna mani malenghir diantep we. Da sanaya masih keneh ngahruk teu nolih pisan. Amang, ieu dahareun kaburu tiis manten. Ceuk Nyi Rodiah ngelingan sanaya anu tita tadi gawena ukur hulang-hulang bae. Tapi ditawaran dahareun teh sanaya mah anger we ngahruk. Amang, nah teu lapar. Da Nyai mah beuteung teh mani sakieu peurihna. Atuh ari ngarasa lapar mah kari amwe Nyai. Tembal sanaya bari anger sirahna mah tungkul. Tungman mun dahar sok balake carakan duaan, ayeuna ditita dahar sorangan. Puguh Nyi Rodiah teh asa teu geunah rarasaan. Nu matak akhirna mah manehna oge milu ngahuleng, cul we dahareun mah nepikeun ka tiisna. Ari Nyai ongkoh lapar, tapi ngahunteun wae. Ceuk sanaya waktu ningali dahareun teh weuteuh keneh bae. Ah, teu puguh cacalabakan sorangan mah. Tema Nyi Rodiah bibirna manyun. Teu puguh Nyai mah. Rodiah, ceuk sanaya lir nyarita ka sorangan. Mun lapar duanana. Engke Nyai gering telat dahar mah.
Amang ge geuning teu sieun gering dumeh telat dahar. Amang mah kuat nahan lapar. Nahan da Nyai oge kuat nahan lapar mah. Amang ge sabenerna mah lapar. Ngan keur teu harayang dahar. Nyai oge sarua lapar. Mun ayeuna dahar bakal karasa ngeunahna. Tapi mung ari dahar sasoranganan mah. Kudu nutur-nutur Amang. Teu bisa. Nyai masalah lawasna hayang nutur-nutur Amang. Amang sehat, Nyai sehat. Amang gering, Nyai gering. Boa mun Amang paeh, Nyai ge bakal paeh. Omong Nyi Rodiah togmol. Eleh deet akhirna sanaya nyewolan daging hayaman, am-am dihuapkeun, digayem lalaunan. Nyi Rodiah oge pipilueun nyewol daging. Am dihuapkeun, nyapekna gancang jeung samutut. Tapi basa ningali sanaya nyapekna siga anu teu mirasa. Manehna eureun daharna, malah akhirna macul we dahareun teh. Kunaon Nyai make eureun dahar teh? Kunaon deui Amang oge make eureun? Geus puguh teu ngeunah rarasaan. Nyai ge rek kitu we. Rek naon? Nyerek sarua we rek teu ngeunah rarasaan. Moal bisa. Sabab hate urang teh teu sarua. Katugeunah Amang can tangtu. Karasa ku Nyai Rodiah. Mun ku Amang dibejakeun mah tangtu bakal sarasa. Amang naon atuh kasedih anu keur dikemu ku Amang ayeuna. Pok bejakeun ka Nyai. Urang bagi-bagi eta kasedih teh. Ceuk Nyi Rodiah ayeuna mah saurana kadenge leuwih daria. Sanaya neuteub seukeut ka Nyi Rodiah. Loba kasedih anu dikemu ku hatena tapi teu sagemlengna bisa ditepikeun ka Nyi Rodiah. Aing teh keur ngora keneh ngan keuna ku fitnah wae. Meureun lamun aing bebeja ka Rodiah perkara nasib nu ieu, hartina kudu nerangkeun riwayat aing sagemlengna. Padahal ieu teh hiji hal anu mustahil. Saban jalma geus katalanjur mikangewa ka jalma anu nelahna sanaya. Sarerea anu mikangewa teh nya kaasup Rodiah. Da kapan manehna mah nyahona anu jadi bapa tegasna teh dipateni ku jalma anu ngaran sanaya. Heueuh ku aing cenah. Ceuk hate sanaya tu geunah Nyai. Aya naon Amang? Nyai teh ku Amang ukur dibabawa sangsara. Pek we geura Bandungan ku Nyai. Salila babarengan jeung Amang pangalaman anu kapetik dengan goreng jeung goreng we. Ceuk sanaya. Nyi Rodiah mah ukur cicing. Sabab can bisa ngira-ngira kamana leokna eta caritaan. Amang teh teu geunah hate kudu mamawa Nyai dina hirup anu pinuh ku kana langsa. Nyi Rodiah anger cicing da can ngartieun keneh kana pamaksudan caritaan sanaya. Tah ku sabab kitu mun bisa mah Nyai teh montong mimilu bae ka Amang. Basa ngadenge caritaan sanaya kitu. Red Nyi Rodiah neuteupna maneh seukeut. Supaya naon Nyai ulah mimilu ka Amang? Nya supaya Nyai ulah dibabawa sangsara ku Amang. Temal sanaya masih keneh ngahruk tungkul. Nyai kungsi pisah lila jeung Amang. Kabuktian geuning jauh jeung Amang teh hirup Nyai ngadan beuki balangsak. Ceuk Nyi Rodiah bari nataan deui pangalaman-pangalaman peteng anu kungsi kaalaman salila jauh jeung sanaya. Tapi mun ulah ilu ka Amang, kasangsara Nyai teh bakal eueuh wates wangeunna deuleu. Kasangsara Nyai anu taya wates wangeunna mah malah menjauh jeung Amang. Nya jeung Amang teh sangsara bae. Tapi ari hate beuteul oleh senang. Sabalikna menjauh jeung Amang, hate teh teu oleh sumpeg. Sumanget hirup ge leungit. Harita Nyai geus wakca dina hate. Yen mun bulan harupna Amang teu balik wae ka Bantarjati Girang, Nyai teh rek maehan maneh. Jadi kacida gampilna keur Amang mah mun hayang ningali Nyai teu boga kasangsara di dunya, pek we jauhan Nyai. Sabab mun Nyai jauh jeung Amang, Nyai pasti bakal milih paeh. Ceuk Nyi Rodiah tatag.
jeung siga anu teu bisa dionget-onget deui. Nyi Rodiah terus norowelang, cenah Amang ulah pohokana janji Amang. Yen pajarek susah rek senang Nyai teh ulah jauh jeung Amang. Amang terek bela pati ka Nyai nepikeun ka iraha bae. Amang eta omongan teh ku Nyai mah dicatet dina ati sanubari. Eta teh dianggap hiji janji ti Amang anu teu meunang dirempak kitu bae. Pokna neuteub seukeut ka sanaya. Diteuteup seukeut sarupa kitu. Sanaya ukur ngarenghap. Amang cuma ditate lain ngewa lain ceuceub, tapi sagaran alatan kanyah Amang ka Nyai. Ya Rodiah dengekeun ku Nyai. Amang teh loba uruseun anu kacida banggana. Lain bangga migawena tapi oge bari jeung kudu narohkeun nyawa. Amang teh teu luas lamun kudu mamawa Nyai ngalanglang mara bahaya. Ceuk sanaya hayang ngayakinkeun pamaksudan hadena. Salila ieu oge kapan Nyai teh geus dibabawa dina kahirupan anu pinuh ku bahaya. Tapi Nyai teh suka lillah. Ngan sabalikna lamun Nyai ditinggalkeun, hate moal suka moal ridho, moal aya kasugemaan deui. Ngamatak Nyai marek milih paeh bae. Ari sakirana rek ditinggalkeun mah. Ieu, dengekeun Nyai. Amang terek milu jurit ngalawan kumpeni dina hati sejen. Hirup Amang teh jang peperangan, jang perjuangan. Amang ulah sombong. Nah dikira Nyai oge teu wani bajuang. Hirup Nyai mah geus top badakep Neng Nong. Hehehe, cager, wahara mitra, hanya kabujeng Neng Nong dugi ka dieu heula. Enjing urang teraskeun deui. Nuhun ah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.